Eureun heula nya. Dina teu kuat aya ngompol. Yes, alright. Si jagana di motor. Parabean. Aduh. Mang Kamar. Hei. Rek kamana? Yo, skateboard, sketsa bodoh daripada urang jadi cita paruku. Mending surah seru sunat seger babarengan. Kamananya si Inai tipe tingkena di telepon tak aktif wae. Kunaon bah? Jika nuker tebar gua hata gitu. Mak, si Inai ku abah di teleponan tipe tingkena tak aktif wae. Kamananya? Nya teu ingat tuh mak, kudu nama pan kamari sore kudu geus balik di ka dieu. Nya, jaba laporan geus nepi atawa acan? Si Inai mah nyar-nyar pika hariwangeun wae, di teleponan teu aktif. Kumaha tuh bah? Nyakeun we, urang tanyakeun ka si Ayah Amir. Sugan aya ngabaran ka si Ayah Amir mah. Nya tuh, engke kumaha ge urang tanyakeun ka Ceu Iim. Nah, make jeung nanyakeun ka Ceu Iim. Ih, teu apaleun. Pan ayeuna teh Inai jeung Ceu Iim teh keur deukeut. Wah, pasangan serasi pisan atuh eta mah. Mak, geus masak can. Abah lapar yuk, can sarapan. Geus atuh bah, isuk-isuk ge masak mah geus beres. Oh, mak, tapi nahanya masakan emak enak masa beda. Beda kumaha gitu bah? Jadi tengeunah we ganti bumbu mak. Henteu bah, bumbu nama masih sarua. Nah, atuh nu matak jadi beda. Pan ayeuna mah malah mun geus kahampangan sok kukumbah leungeun. Oh, pantesan atuh masakan emak jadi teu gurih. Aktif wae. Ngahariwangkeun ieu mah euy. Telepon saya. Was Ojon mah. Iya Jon. Telepon si Inai. Teu aktif wae teleponna. Duh. Atuh sare keneh meureun wayah kieu mah si Inai teh. Jon, ayah teh ti sore kamari nelponan teh. Kuduna mah euy, geus nepi tah ka rumah sakit jiwa. Tapi laporan. Ya pasti geus nepi meureun ya, maknya we kan kamari isuk-isuk nganterkeun ka rumah sakit na oge. Nya, Jon, tapi kan kuduna mah laporan heula ka ayah nepi henteuna. Jiga nama kaburu capek jadi kasarean. Hariwang ayah mah Jon. Bisa naon? Ayah, itu kudu hariwang. Ojon percaya kasih Inai, si Inai bisa jaga diri jelemana. Tapi Jon, ayah anu tanggung jawab. Lamun aya naon, ayah nu disalahkeun. Ayah mah teu salah. Anu salah mah tukang jamu kristal. Nah, Jon, Akuarium gerak kadondisian jamu. berarti ayah tuh Jon. Itu salah ayah. Ayah benar mah. Masalah Ojon, masalah Ojon. Mahanya menyewa kabar di kamar keneh di teleponan teu aktif. Kunaon Im, isi keneh samutut kitu. Ceneni, ieu ce Im teh keur keheul jeung hariwang. Kunaon atuh sok curhatan ini. Eta Inai can balik keneh wae. Kan kamari teh nganterkeun Kang Amar ke rumah sakit jiwa. Nya, Im ge janjian, penting rek papanggihan. Tapi di telepon teh teu aktif gini. Jika nama balik nganterkeun Kang Amar, kacapean terus istirahat.
nya tuh kabaran-kabaran Iim teh yang mama teu aktif. Cie, yang lagi jatuh cinta. Cenah ini mah lain kitu. Pan Iim teh geus boga rencana rek nikah. Alhamdulillah atuh. Terus rencana nikahna rek di mana? Rencana nama resepsina rek di sekolahan. Nah, di sekolah, lain di imah atau di gedung? Ah, rek di sekolahan weh, Supaya naon Im? supaya berkelas. Sir, tun, sir, tun, sir, tenur, sir. John, rek jajan naon, John? Ah, biasa we rek meuli kopi jeung sakalian rek mayar hutang urut jajan Karang Taruna. Tah kitu bayar hutang teh. Kan eureuh ayeuna pira 75.000. Kade ulah poho kana mayar hutang mah. Eta pisan kalau nganu ajon teh ti. Sok poho kana hutang. Ai kakak bogo mah teu poho, John. Oh, henteu atuh komo ayeuna ojon ke LDR mah inget wae. LDR, John. Kabayangnya nahan rinduna. Heeh. Bener ieu ti cek si Dilan, rindu itu berat. Jika ti mah da lain rindu nu berat mah, John. Naon atuh? Nagih hutang ka babat sorangan. Ini tadi aja lu pakai buat ya. Ojon, ih, sisa Ojon, Ojon, ih. Dede, aduh Dede, benar itu Dede. Aduh, ini asa beki geulis wae. Iya, Bah. Kenalkeun, Bah. Calon pisalakin Dede. Oh, iya, calon pisah laki Dede teh. Aduh, muni kasep pisan Dek. Muni jauh jeung si Ojon mah. Jiga, aduh, Abah kenal ngawara Dek. Kenalkeun. Ieu Abah Kanyut, tokoh masyarakat di kampung skateboard. Aya Bah rek ka mana menuju ka nurusuk itu. Abah teh rek ka kebon Dek, rek nepoplak jagong. Sok atuh bisi Abah rusuh, Dede langsung ingit deui. Ah, kalem we nyase. Ai Abah kumaha kabarna? Cenah cok beja, Abah geus kawin deui. Nya, Dek, Abah teh kawin jeung si Eti. Ngajodoh geuning, Bah. Nya alhamdulillah we, Dek. Kayak atuh, Dek, ulin ka imah Abah. Nya Bah, ke Dede ulin ka imah Abahnya. Nya, tapi Abah teh era, Dek. Abah teh masih kena katempo miskin. Wayahna nya disuguhan ge saya aya we nya. Ulah era katempo miskin, Bah. Era mah mun Abah hitut kaluar jeung bukur. Sampurasun. Rampes Ayah Amir. Ngahaja ieu teh aya teh ka dieu. Rek naon ya, nih taratu sasari ka dieu. Aya teh rek nanyakeun si Inai, sugan aya nelepon ka Abah. Ih, puguhan. Abah ge rek nanyakeun ka Ayah Amir. Si Inai teh tipeuting kana ku Abah di telepon nanti aktif bae. Sarua atuh lamun kitu mah Bah euy. Jika tuh ya, teang we ka imahna, bisi si Inai sare keneh, jeung bisi eta HP-na can diaktifkeun. Aya wae nya Bah, sugan teh rek tenang. Aya we masalah teh. Keun we ya kalemkeun heula. Bisi arek ngopi heula atuh. Moal Bah, ti tadi ge di imah geus ngopi terus. Dahar atuh. Keur teu nafsu. Wah, gampang atuh. Ayah yang nafsu. Hayang atuh kumaha Bah? Tah, aya nama ayah mending nonton film Triple X. Wow. Tuh, nafsu Bah. Dede meuni kalinglap, meuni geulis pisan. Nya Dek, anu tadi calon pisalakieun Dede. Nya ce babaturan gawe di pabrik. Syukur atuh katinggalin nama meuni bagir pisan ka Dede. Nya Dek, katinggalin nama cicingeun pisan. Emang bager pisan, Ce.
cicingan teh mun hareupeun batur, geus duaan meni lincah pisan. Nya Dek, biasa lalaki. Im, kunaon batur-batur bunga panggih jeung si Dede? Ieu malah sedih. Sedih Im teh ce. Ingat terus ka Inai, buah-buah mah sasab Inai teh di kota. Ih, ulah boga pikiran kitu. Anggur ge doakeun Inai sing salamet. Yang dah hariwang atuh ce. Geus teu kudu hariwang atuh ce, pan geus aya Dede atuh. Nya bener ce. Ke minggu moal ka mana? Moal, kunaon gitu? Rek diadukeun jeung domba, ke menang hadiah. Kagok, jeung bagong we sakalian. Nya, ke lamun menang jeung domba, kakara diadukeun jeung bagong. Kabur ka dieu kanon ka warung. Hah? Ewak sia. Nah, sia beunang. Kabur ka mana deui? Tuntung. Yo, skateboard, sketsa bodoh daripada ulah menjadi cita paruhku. Mending surah seri sunat segera babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.